Anunya urang teraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Ada nabi katunda nembe cenah para mitra margi nomor 15 tos kalangkung ayeuna bagian ke-16 carios nyambung judulna Pancatunggal. Ieu dongeng karangan Kileksa bagian ke-16 atuh para wargi mugi-mugi tiasa ada mau hiburan pambeberan. Ya kitu para mitra aya dongeng ayeuna hiburan dan di bumi cicing bari di bumi bari istri kage. Aya hiburan gitu. Da zaman ayeuna para mitra atuh ayeuna mangga pesen ayo ke Jakarta bade ka Jakarta ieu kenana kana kareta. Kareta atuh noelan HP we para wargi sadaya terang-terang ieu kudu dibayar sanu transfer ka nomor ieu. Ya cenah terus janten we tiket para mitra sadaya kareta api. Terus gitu, kudu ka Cirebon gitu. Alasan mangnya di Kuningannya, janten ka stasiun Cirebon para mitra, stasiun Cirebon. Nah, di Kuningan ngau Grab, bete nu nganterkeun ngau Grab. Gitunya para mitra ngau pesen deui para mitra saya pesen deui gitu. Aduh, gitunya para wargi. Ya gitunya asal aya ieu we cenah ka biaya kamu. Pesen nah, gitu diandawisna. Aduh, teknologi zaman ayeuna para mitra terus benten sareng zaman kapengker. Mangga ngaturkeun nuhun para wargi dongeng nu judulna nyaeta Pancatunggal bagian ke-16 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah Mang Jaya hibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari para mitra carios nyambung judulna Pancatunggal ayeuna nincak bagian ke-16. Ieu dongeng karangan Kileksa para mitra atuh para mitra sadaya dongeng parantos dugi kanalika rencana si Bohek para mitra sadaya maksana wade nepangan deui ka Parewulung nepangan ka ieu naon teh Resi Kalajati teh sebat negara Resi para wargi. Nah atuh resinya anu kagungan putra nu namina Partiwi teh maksud sareng tujuan nyata di tarosan ditanyaan pikeun Surajaya. Namun ye Surajaya teh aya para wargi sadaya nuju angkat saurna teh nuju usaha, nuju makaya para wargi. Nuju milarian bekal kahirupan gitu. Mangga urang teraskeun hanca dongengna wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan. Para mitra kaum dangu kocapkeun isukna kira-kira wanci pukul 10 ka imah aya nu datang. Horeng Surajaya jeung anak buahna puguh we si Bohek meuni bungaheun. Sabab teu kudu lila ngadagoan manehna muru kanu datang ngabageakeun ka Surajaya nu katara bangun capek. Hadulan Aden nuhun engal sumbing sih. Abdi teh meuli teu geunah cicing jo bilih Aden teu sumbing gitu. Nah ya naon Bohek siga nu dinesnaker kumaha hasil? Hehehe. Beres lah nyanging ke jauh pamito sa ases. Ayeuna mah Aden kedah laleson heula bi ieu ngaraos cara bae kitu. Si Bohek ngarti kana kaayaan dunungan. Padahal Surajaya hayang geura buru-buru nyaho. Tapi kuring hayang buru-buru nyaho, hayu urang ka tepas hareup, urang ngobrol. Keun wae barang jeung kuda mah aya Sakri jeung Mang Kayim. Cek Surajaya bari tuluy asup ka tepas hareup, kuda ditungtun ku Uman. Harita anak buah Surajaya memeres barang dagangan jeung kuda. Bari recok ngaromong nyaritakeun pangalaman di perjalanan. Mang Kayim sagala nanyakeun sabab asalila pisan ngadaguan di imah. Ari tukang masak pahibut sabab can saya ginaon-naon da puguh teu nyang karek datang poe eta. Ngan untung ari cinteh jeung jajabur mageus aya, atuh teu kasalempek teuing. Si Bohek langsung ngahadap ka dunungan. Mando payuneun Surajaya siap rek medar pangalaman dina raraga neangan putri geulis teh. Surajaya geus teu sabar repok ngandika. Bohek, beurang peuting kuring teu geunah rasa, inget wae ka maneh jeung inget wae ka istri nu tepung dina impian. Taina maneh geus datang geus aya hareup-hareupeun kuring, geura pok cacarita. Kumaha lalampahan nu sakitu lilana teh? Aya hasil atawa henteu? Aya berkah Aden. Perjalanan abdi sakitu panjangna kitu tegap lah. Artos nu dikaluarkeun ku Aden teh nu sakitu ageungna teh tegap lah Aden. Margi abdi teh tiasa manggihan tempat nu dimaksakan ku Aden kitu. Ceuk si Bohek. Nyarita dientot-entot kawas nu ngahaja ngarah dunungan panasaran. Nu kapanggih ku maneh teh awewe atawa tempatna? Sabar Aden. Teh acan parat sumaemnya. Buru-buru atuh kuring geus teh sabar ye. Upami kapenyak tempatna tangtos kapenyak jalmina Aden.
Margi memeh milari jalmi teh naroskeun heula tempatna Aden. Budi maksud saja padepokan ku Aden memang aya. Mohon padepokan nu disebatin ku Aden kitu. Kitu di jalmi nu kagungan gelar resi. Ku abdi kabanyak lajeng ku abdi di Palurus. Ditataroskeun ka unggal jalmi. Akhirnya kabanyak eta teh di padepokan aya istri geulis. Tanding widadari we geulis kawanci-wanci nya kabina-bina Aden. Mulai duana lah satu kuping langit mah. Kitu numutkeun pamanyak abdi kitu ge. Si Bohek teu asa-asa muji ka Partiwi. Bakat ku hayang tandas puguh Surajaya beuki gregeteun hayang geuranya. Bohek, ulah loba teuing bulat beulit ngomong, saha jenengan eta putri padepokan naon tempatna resi taon ramana. Dupi tempatna mah padepokan Padewulung Aden. Resina Resi Kalajati jenengan putrina Partiwi. Aduh Aden, matak serap ningalina ge. Margi meni moronyoy Aden. Nyoy-nyoyan mun corong di rebentang kaberangan jeung sabobodohan Aden. Cocok sareng Aden malah kitu. Nurup cupu bisa basaheuna ge. Di bulan jeung panon poe atuh. Pariuk ningang kekep kitu. Partiwi. Surajaya calangap jajantung ratu dina kongkolak panon geus kacipta istri geulis nu nemongan dina impianana. Laris Aden jenengan teh Partiwi so. Nanya geulisna sarua jeung dicaritakeun ku kuring. Laris Aden da eta we. Ku abdi teh kantos digambarkeun malang-malang. Dibantuin ku Wang Juha gamarna ge dina gentong. Persis siga. Siga naon Bohek? Siga eta siga Bang Barongan. Hah? Sia teh lieur atawa kumaha Bohek? Pira ku aya istri geulis siga Bang Barongas. Terus tunjung sia ngahina ka aing ha? Surajaya bendu jeung nangtung bari molotot ka si Bohek. Si Bohek moyong kod sieunun beungeutna pias. Ampun Aden, sanes hidu. Sanes eta lepat Aden. Ngomong nu bener sia. Mun ngaheureukeun dipecat sia ku aing. Ampun Aden, ampun pisan. Sanes hidu mung sadane. Nah kumaha tuh? Kira ku aing kudu kawin ka Bang Barongan. Ieu Aden abdi teh kantos nyobi-nyobi milari gambaran nu pasti sun. Nya kumaha rupina istri anu culeuleuh kitu. Nya kumaha nu alisna ngajeler paeh kitu. Nya kumaha nu beupina ngadaun seureuh. Sareng sajabina. Da jeung ku abdi digambar sarupi-sarupi. Mimitina soca nu culeuleuh, teras halisna kawas jeler. Teras beupina kawas daun seureuh, sareng sajabina. Ai bae teh ngawujud gambaran teh. Siga Bang Barongan Aden bolotot pikasieun tak kitu Aden. Cek si Bohek teh kapok-kapok ngaheureuyan ka Surajaya. Hah, aku mah ari pipikiran maneh Bohek. Kamana wae lalampahan teh naon gunana make gambaran sakitu segala ha? Surajaya ngambek. Tapi bari jeung panasaran dina hatena. Antos wae alasanna Aden. Kieu teh abdi teh dipiwarang milari istri sun, ditepuku jenengan gitu. Tepuku bapana, tepuku padu mukanya. Tepuku ngaran lemurna, hiji-hijina janten pituduh teh. Iwal teh eta we sakaseureun Aden gitu. Istri geulis teh nu tanda-tandana saporos tadi. Kumari abdi hoyong king gambaran lajeng we digambar sarupi-sarupi. Buktos teh sumun, hehe, jika bungaok gitu. Wah, eta mah gambar we teu becus meureun. Jeung di gambaran carita moal sarua jeung gambaran coret-coret atuh. Dasar belet maneh mah ka mana wae pipikiran teh. Kumaha hasilna? Aya henteu nu geulis teh? Surajaya rada jengkel. Aya jeung malih mah kabanyakna teh sabada ngagambaran teh gitu. Margi saca-acana gambaran mah abdi teh teu gaduh gambaran gitu saca. Teu kacipta dina emutan. Nah kumaha nu geulis kitu? Nya kumaha nu hadisna kajeler pae sareng sajabina Aden. Bohek, ayeuna mah caritakeun lalakon nu kaalaman ku maneh. Montong bulat beulit kali tu ka dieu. Sabaraha ngadengekeun ge. Pek sing sabeuh nyarita, najan rek nepi ka ngabudah ge kajeun. Asal sakabeh pangalaman dicaritakeun bari jeung kahar di maksudna. Sabab maneh mah ditanya kitu bulat beulit teu pupuguh. Parah geura caritakeun. Para wargi anu mulia. Sabada Surajaya nyarios kitu mah barabat si Bohek ngadongengkeun lalampahan dina raraga neangan istri geulis. Kabeh ditetek teh nu kaliwat dicaritakeun jeung bubuk leutikna. Surajaya unggut-unggutan panuju kana perjuangan si Bohek. Dina ngeman tugas komo barang dicaritakeun ngeun Anyi Partiwi, Surajaya meuni peler. Hatena ngarasa bagja paroman bear marah mai bungah nu taya papadana. Da kitu sun jayakeun abdi teh Aden, mangga nyangakeun ka Aden. Nya bade kumaha boy barandos dia sun. Abdi mah kan nyampi ti malan we kitu, tugas abdi parantos rengse kitu. Si Bohek mungkas omongan. Bagja temen Bohek, mun kitu mah kudu buru nepungan ka Resi Kalajati. Kahiji kuring hayang buru-buru tepung jeung nu geulis, kaduana hayang geura aya putusan halamaran ditarima atawa henteu. Atuh katiluna mun teu buru-buru indit bisi nu geulis ku batur manten. Ngan kuring jadi panasaran na mana ayeuna jalmana nu ngaran Juha. Surajaya kataji ku Mang Juha nu geus ngabantu kana perjuangan si Bohek. Sing aya di pengger Aden rupina nuju ngantosan gitu. Gerowan sina ka dieu, kuring hayang nyarita ka manehna. Bang Aden. Si Bohek atoh manehna gagancangan muru ka tukang. Ngagerowan ka Mang Juha nu harita keur mantuan mereskeun barang ka kudang.
Barang aya nu ngageroan Mang Juha buru-buru nyamperkeun bari haheho. Aya pikir sia naon jang? Disaur ku ajen, hayu ka jero. Mangga. Sup katepas Mang Juha moyongkod sabab saumur nyunyuhun hulu kakara harita asup ka hiji imah nu sakitu agreng. Harerang jeung raresi kawas di karaton, Mang Juha teu wani cologog manehna diuk di tukang ngeluk tungkul siga bueuk meunang mabuk. Panganyangakeun ajen tak ieu sin dengan Mang Juha ajen. Oh, ieu bage Mang Yap ka dieu ka hareup. Ulah tukang teuing, Surajaya neuteup ka Mang Juha nu ngeluk tungkul. Bangga juragan. Mang Juha ngesod ka hareup kawas lengser di saur ku ratu, meuni sagala kararagok sigana teh. Surajaya ukur imut teu gerah teu geureuh. Kanu rampang reumpeung sanggeus rada deukeut Surajaya nanya. Mang Juha teh urang mana? Sulti lemur purut ya. Jawabna ngeleper sabab asa-asa. Sieun salah sieun dibenduan ku Surajaya. Geus boga pamajikan. Suaraan dos juragan malih mah gaduh anak dua dalit keneh. Hayang boga anak deui atawa henteu? Surajaya neueup. Henteu gan oge dua ge cekap sih. Pamgeut azab istri ge sami we da teu kedah pipilih kan. Mang Juha beuki wani nyaritana. Bener atuh. Boga anak teh ulah loba teuing dua ge cukup ngarah kajamin dina ngadidikna. Ngarah teu kalantar dina ngurusna. Tapi kade ulah diniatan bisi teu kaparaban. Sabab eta mah urusan pangeran. Unggal jalma nu lahir dibarengan ku rezekina. Kudu boga anak dua soteh keur ngajamin kasehatan indungna. Keur ngajamin dina ngadidikna, sangkan kapiara jeung katalingakeun. Sabab labun anak loba teuing, najan kaparaban ge dina pendidikan moal rata, sok aya anu ka luli-luli. Nu akhirna eta budak teu aya gunana keur masyarakat. Kadang kala ngariweuhkeun, mun baong mah jadina teh niat boga nya ngariweuhkeun komo mun baong mah. Jadi niat boga anak dua teh keur kasajahteraan sararea. Anak jeung kolotna bagja tak kitu. Surajaya satunya tujuan kana pamadegan Mang Juha laras gansun. Mangge emutan teh kadinya sanes ali maraban sanes sieun ti kabaraban sieun pokona mah hoyong ka urus sakolana. Hoyong katalingalkeun pendidikanana ulah janten tukang gentong we cara bapana kitu. Pepeurieun kolotna atuh mung sakieu buktosna cing atuh anak mah. Ulah nurutan jadi bapak tak kitu maksud teh juragan. Jadi mamang dagang gentong gitu. Sumun juragan yang tos repot margi tanaga tos kirang. Uwi tiasa mahoyong gentos pacabakan supados langkung lami aya di bumi. Tiasa nalingakeun janten anak. Nah kumari keur dagang gentong gitu. Teka urus kan. Margi upami nuju ka parengan naas mah dugi ka sabulan ider-ideran teh nanggung gentong we atuh. Gaduh artos sakedik ge seep dianggun da aku sorangan. Tempona wangsul ka lembur artos teh kukur sakedik nu kabantun. Janten mang teh repot pisan kan. Keur mah dahar pakena ge teu kaurus budak teh ditami deui warahan ti bapa. Teu aya da pugung hider wae nanggungan gentong gitu. Jadi kitu. Nya syukur atuh mang. Tetela mamang geus ngarti kana urusan ngadidik anak. Sabab ngurus anak teh lain dahar pakena bae, tapi oge kudu diperhatikeun jeung pendidikanana. Ari pendidikan eta lain di sakola bae, lain di pasantren bae, tapi di imah oge kudu mangrupa hiji tempat pendidikan nu leuwih hade. Sabab mun kolotna sanggup atawa bisa ngadidik nu jadi anak, anakna bakal leuwih nyerep batan di sakola. Jadi ngadidik anak teh mutlak kewajiban indung jeung bapa. Ulah ngandalkeun batur jeung di mamang kudu nyaho. Yen ngadidik anak teh teu cukup ku duit atawa harta, sabab nu kitu mah ngadatangkeun balai. Ngadidik mah kudu ku conto nu hade, papatah nu nyata jeung asup akal. Sabab budak mah bakal leuwih gancang narima conto batan narima papatah. Jadi mun hayang hasil dina ngadidik kudu mere conto nu hade. Bere papatah nu jelas, tak kitu ceuk pamikir kuring mamang. Leres gan ka hartos sareng katampi ku emang. Tah ayeuna kuring rek nanya. Hari mamang betah mun digawe di kuring. Mun betah geus mantuan si Bohek sabab di dieu ge teu kurang ku pagawean mah. Perkara anak jeung pamajikan mamang. Mamang bisa balik. Kaditu mun kuring keur pre. Mun kuring aya di imah, mamang bisa balik nempuan budak ka jeung pamajikan. Aku mamun kitu tah, daek eta mah henteu. Cek Surajaya dari anak bener-bener nyaaheun ka Mang Juha sabab geus gede jasana dina manggihan Nyi Partiwi. Juragan nuhun pirang-pirang nuhun abdi teh bingah nu taya papadana sun. Margi eta pisan nu diantos-antos mangga abdi manampi. Mang Juha atoheun pisan malah dunya ge asa ngalegaan. Heug atuh ari kitu mah timiti poe ieu Mang Juha jadi pagawe kuring. Mantuan si Bohek saterusna isu kudu init deui ka Parebulung. Urang ngalamar Nyi Partiwi. Mamang kudu milunya. Sabab mamang nu mimitina manggihan eta tempat. Kuring rek langsung ngalamar sarta hayang buru-buru laksana laki rabi jeung nu geulis. Partiwi teh. Tak kitu mang. Surajaya bangun agul ka Mang Juha tamah asih. Ngiringan sieun Mang Magan moal aku mabantun.
Tah kitu aya namanya jung gara beberes, gara bebenah. Milih tempat nu hade ulah asa-asa mun aya pangabutuh bebeja ka si Bohek atawa nyarita ka Mang Kayib. Unyuk subah ngajuragan hatur nuhun. Mang Juha amitan tuluy unur ti payuneun Surajaya. Sedang si Bohek meni ngemplong hatena sabab teu kudu hese nyarita, Mang Juha geus ditarima jadi pagawe. Bohek, ayeuna tugas keur maneh kulantaran isukan urang ka Parewulung, geura pilih kuda nu jagjag jeung sehat. Terus sadiakeun sela nu alus, oge sadiakeun kadahara nu ngareunah, wadahan tina tingkem sing rapih, isukan urang indit ka Parewulung. Urang ngadeheus ka Rasi Kalajati, kuring rek langsung ngalamar, bisi Nyi Partiwi ku batur manten. Ngan kuring rek nanya sakali deui. Nah bener Nyi Partiwi teh geulis, kade bisi salah nempo maneh, cek Surajaya. Bari mencerong ka si Bohek hayang jelas pisan ka aya Nyi Partiwi. Hehe. Pomi Nyi Partiwi henteu geulis mah can piku aden cegah anggo. Sawios bade dipulung ku ambil cenah lima bogo pisan aden. Hai, sia mah ka mana wae ngomong teh jeung kasadiana. Kade ulah inu kurang ye, sabab isukan kudu ini isuk-isuk. Ngara teu poekeun di jalan. Bang aden permios den. Si Bohek amitan terus nuturkeun Mang Juha rek nyadiakeun keur bawaeun isukan. Hatena ngarasa lugina sabab sagala rupa beres teu sakara-kara. Ari Surajaya harita teh buru-buru kacai rek bebersih. Poe eta asa leuwih panjang batan biasana bakat ku teu sabar. Hayang geura isuk hayang buru-buru tepung jeung nu geulis urang Parewulung. Teu burung kapangih pijodoeun aing teh memang moal salah ari tina impian mah sabab geus kersaning nu maha kawasa. Bagja aing boga pamajikan putra resi. Surajaya geus ujub sabab geus dianti-anti ti baheula hayang boga pamajikan. Kocapkeun isukna sagala rupa nu diperlukeun geus beres sabab diurus ku si Bohek anu ngarti. Kuda sayagi opat nu tilu keur tumpakaneun jalma, nu hiji keur mawa barang kirimkeun ka Nyi Partiwi, sanggeus tarapti bramiang rek ngalamar ka Nyi Partiwi. Para mitra kaum dang, kocapkeun panon poe geus lingsir ngulon. Manuk-manuk recet disarada pate malanjeng baturna. Langit lenglang taya aling-aling estu bersih pikawa aseun. Namahan enah kana keasrian pagunungan nu matak beta. Harita di padepokan Parewulung aya 2 jalma keur ngadarabeung. Gawena ngalieukan ka jalan kawas nu geus teu sabar. Hayang geura jonghok jeung nu dianti-anti. Horeng Aki Kalajati jeung putrana nu katelah Nyi Partiwi teh. Meni geus nyeri beheung sosongeteun balas ngalieukan ka jalan, tapi nu didegoan can jebul-jebul. Bapana eueuh urang Cipelang teh nya palang siangan sakadar akon-akon. Nu hayang nalungti kaayaan tempat urang. Nyi Partiwi rada curiga sabab nu janji isuk pageto teu aya bae. Ih, ulah waka goreng sangka Nyai Pamali. Bisi matak boreng balukarna. Sabab goreng sangka teh kacida dipahingna ku agama mangrupa hiji dosa nu badak. Keun heula sing sabar buat ting aya halangan di jalan atawa aya gangguan anu seje. Sing inget kana kahirupan di dunya nu teu langgeng sarta teu anger dina hiji pasipatan. Oge hidup kudu inget yen manusia mah saukur boga kahayang. Dari nu ngaijabah manging Allah. Manusia boga rancana pangeran nu nangtukeun apaan kitu. Aki Kalajati tara bosen-bosen mepelingan ka putrana. Sangkan jadi jalma nu masagi elmuna loba luang jeung pangalaman. Ai sumuhun buat teuing aya wagelannya Bapa, mugi-mugi we atuh dinten ieu mah masing sumping. Ngarah teh tereh puguh mikiran muhun tereh puguh mikiranana. Peperihun kamari teh sumping-sumping. Ya kitu sabar lanan. Omat ulah sakali-kali deui goreng sangka kanulian. Sabab tina sangkaan goreng bisa ngarugikeun ka diri pribadi. Oge bisa ngarugikeun ka batur. Ieu teh kudu dijauhan ku hidep pikeun kasalamatan dunya rawuh akhirat. Naon contona Bapa? Contona naon Nyai? Dina lersan ngarugikeun ka batur sareng diri pribadi teh naon contona? Nyi Partiwi kawas nu hayang nyoba ka kolot. Padahal manehna geus ngarti kana hal eta. Kieu Nyai nu dimaksud ku Bapa teh aya conto nu jelas. Nu ngagamarkeun rugina jalma nu sok goreng sangka. Di hiji tempat aya kulawarga nu mikaresep ka ucing. Kunyaah-nyaahna ka ucing sare nepi ka dikeukepan. Tara jauh ti dunungan. Ucing ge nyaho yen dirina dipikanyaah eta ucing kacida nurutna ka dunungan. Nepi ka ngarti kana naon-naon nu diucapkeun ku dunungan. Muncek dunungan cicing eta ucing cicing. Muncek dunungan init eta ucing init. Cindak nama eta ucing teh geus ngarti. Geus bisa nangkep kana ucap-ucapan dunungan nu hartina mah geus bisa dipercaya kitu dah.
kawasi mawat kagungan uap pangintennya uap nya Bapak. Nyi Partiwi ngengklokan. Tah bener. Ucing na geus ngarti kana omongan jalma. Dina hiji mangsa si Dunungan tadi parengkeun boga anak kacida atoheunana. Asa karagragan mati langit. Eta kula warga beuki ngarasa bagja sabab cacap kagumbiraan. Taya kakurangan. Dina hiji poe salaki jeung pamajikan hayang idit ka kota paduduaan. Tapi ngarasa susah sabab boga anak orok kene. Tapi akhirna kasusah teh leungit sabab inget boga ucing nu bisa dipercaya. Tuluy salakina ngomong ka ucing kawas Dunungan mapatahan pagawe kieu pok-pokana teh. He ucing kami rek init ka kota. Omat maneh ulah ka mana-mana ku Dunungan orok ayeuna keur sare. Kitu ceuk si lalaki teh. Ari ucing teu nemalan tapi geus ngarti kana omongan Dunungan. Gancangna carita eta salaki jeung pamajikan teh ini ninggalkeun orok nu ditungguan ku ucing kapercayaanana. Aki kalajati para mitra eureun heula nyaritana. Nyelang nyeungeut udud nu pareum tuluy dikenyot lelebnaker. Lami henteu angkatna Bapak? Henteu, sabab ari lila-lila mah melangeun ka orok bising hayang nyusu. Ayeuna urang tuluykeun, eta kula warga geus beres balanya tuluy balik ka imahna. Barang serog kapanto geus nyampak ucing Cumagu bari melong ka Dunungan. Sihung jeung huntuna pinuku getih. Malah mah kumisna ge jeung buluna boborot ku getih. Atuh puguh we si Dunungan teh mending ajeng hok reuwas. Pamajikanna olohok bari ngeleper salakina ngagidir nafsu pokna teh. Kurang ajar sia ucing kasebelan. Dasar sato teu beunang dipercaya. Palang siang anak aing dihakan ku sia deuleu. Peda eueuh kolotna. Ucing bangkawara sia teu beunang dipikanya. Sugan kudu dipodaran sia. Kitu ceuk lalaki teh sabab manehna inget yen orok teh ditungguana teh ku ucing wungkul jeung deui si lalaki teh teu bisa mikir cara tenang sabab kaburu ku goreng sangka bakat ku melangka anak. Kalayan teu mikir panjang ucing nu colohok teh dikade kuluna nepi ka beulah. Puguh we ucing teh paragat nyawana teu bisa naon-naon. Dunungan awewe ukuran misak bari ngajengjen di lawang. Si lalaki luncat ka kamar rek nempo anakna, pantesna teh geus dibojok ku ucing. Geus kacipta ka sureup puy pinuku getih. Tapi baranggok si orok tetep sare tibra salamet teu kieu-kieu. Saharita si Dunungan lalaki ngaleketay leuleus satulang sandi. Mana komo sanggeus kanyahoan. Yen gigireur orok keur sareta aya bangke orai huluna bubuk dibojok ku ucing. Tah ku kajadian ieu si lalaki ngarti. Ucing teu jahil teu jahat, tapi eta ucing geus ngajalankeun tugas kalayan hade. Bisa ngajaga anak Dunungan tina bahaya pati. Ucing bisa mateni orai nu sakitu gedena, bakat ku satia ka Dunungan. Tapi kulantaran Dunungan anak kaburu goreng sangka, nu gede jasa kalah dibinasa. Akhirna kaduhung sagede gunung hayang ulang tarima ka ucing teu bisa. Ukur cimata nu jadi gantina. Si lalaki nu bruk kana bangke ucing bari ceurik nu meungis menta dihampura, tapi geus telat. Sabab pahlawan manehna geus dibinasa ku manehna sorangan. Da ieu akibatina goreng sangka Nyai rusuh nuduh kana teu puguh teu karana dipikir heula. Akibatna ngarugikeun ka diri pribadi, ngarugikeun kanulian nu matak hirup mah ulah goreng sangka bisi kaduhung akhirna. Kitu contona teh kumaha kaharti. Aki kalajati para wargi sadaya. Harita teh mencerong kaputranan ungut-ungutan bari ramisa kuatir ka ucing nusia nu gede jasana kalah ka dibinasa. Sabada ngadenge caritaan bapana Nyi Partiwi tuluy nyarita. Kahartos Bapa nuhun atuh hate abdi jadi caang. Abdi janji moal goreng sangka ka sasama manusia kitu deui ka sasama makhluk. Conto nu dipedar ku bapa nembe kalintang ecesna. Yen awan sangki teh awan pisan. Syukur ari geus kaharti mah Nyai. Kahade hidup ulah kitu. Ari sabab goreng sangka teh kacida gorengna matak ngabahayakeun ka sarerea. Batu rugi urang rugi tah pikeun nya mupus goreng sangka kitu kudu mineng menta dihampura. Boh ka kolot, boh ka dulur atawa ka saha bae. Ari sabab dina hirup kumuh manusia sapopoena teh sok aya bedana.
mun kamari welas asih ayeuna masuk rasa goreng sangka boa si anu mah kitu boa si eta mah kieu boa si itu mah kitu padahal kabeh ge can puguh sabab nuduh bari jeung teu make pikiran ukur didorong ku nafsu anu ngabuahkeun goreng sangka ari goreng sangka eta matak jadi mata holang pacekadan nimbulkeun papaseaan jeung deui di mana urang nyangka ka batur bari jeung batur memang leuwih alus tibatan urang dosa asupna teh anaki tah kitu Aki Kalajati leuwih soson-soson mepelingan ka putrana kahartos bapa hatur nuhun kana pibejang ti bapa Aki Kalajati imut bari marah mai manehna bingah sabab geus hasil nancebkeun hiji ajaran nu hade ka putrana hiji bekel anu moal aya beakna keur nyang hareupan hirup kumuh di lembur keur ngambah sagara rumah tangga sangkan kahontal kabagjaan hirup dunya akhirat barang keur ngadaraweuh kitu kadenge sora kuda meniplok-plak malah mah disada hihim Aki Kalajati curing hak kitu deui nyipar tiwi barang breh tetela aya nu tumpah kuda tiluan ngadeuketan ka bumi Aki Kalajati alhamdulillah datang semah teh nyai tuh tempo ka ditu nuhun bapa itu nu panek budul teh ka dieu deui nu mana jenengan Surajaya teh Pak eta nu tengah kitu nyipar tiwi euleugeg jajantung ratung geus teu sabar hayang geura tepung moal salah tang tu eta nu di tengah sabab nu ti heula mah jang bohek nu pandeurina jang juha tapi buru-buru ka jero ulah cicing di dieu era mangga bapa tapi ari kuda nu pangkerna nyanak naon nyipar tiwi panasaran melong kana barang dina tonggong kuda lis ulah loba tatanya jung geura ka tukang heula sadiakeun leuteun keur nyuguhan tamu buru pasang ka tuangan nu raos Aki Kalajati ngajujurung ka putrana sangkan buru-buru ka jero atuh leos nyipar tiwi ka pawon hatena tagibur pipikiran manteng kanu kakara tembong teu kungsi dina rombongan semah datang nyawe lain nulian tapi Surajaya jeung pangiringna daratang ka bumi Aki Kalajati puguh pribumi menigiak ngabageakeun ngadeg dina golodog bari neuteut aturan adeng wilujeng sumping sumangalingi aden hatur nuhun Bapak Surajaya lungsur tina kuda seleuneu nyamperkeun ka Aki Kalajati tuluy munjungan bagja temenan Raden mangalingi mangga bus duanana katepas gek caralik dina samak nu geus disadiakeun sedeng si bohek jeung Mang Juha nurunkeun heula barang tina kuda umbal digotong dibawa ka tepas atuh Aki Kalajati colohok sabab semah barang bawa sakitu lobana nyanak naon teh aden mun angkari bung kitu teu ngabantu naon-naon Pak eta mah bisa kadar tamilengoh we itu gaduh oleh-oleh sakedik kanggo bapa sareng kanggo Partiwi Surajaya beureum raraina tuluy ngagiler ka tengah imah susugana nu geulis aya tapi teu tembong samping-sampingna acan nuhun atuh aden meuni seueur kitu eta padahal mah alah teu kedah ngarepot aden hawatos di jalanna tebi bilih namihan palai henteu Bapak daya kuda umal punten abdi teh acan nepangkeun abdi teh pun Surajaya ti Cipelang Bapak Surajaya manggut sopanaker hormat ka calon mertua sunya kitu ieu dengan Surajaya teh dunungan abdi ke nu parantos disanggem di payun sun ayeuna mah mangga nyangakeun sun ka Aki parantos jonghok sareng jenisna si bohek krikat nempas nuhun aden nuhun aden Aki teh bingah nu taya papadana margi aden parantos keur salurumpaeun sumping ka saung butut nu aya di pagunungan Aki teh meuni asa karagragan bentang asa aya milik ti langit bet diparengkeun ka sumpingan menak di kota Aki teh asa kagunturan madu ka urugan menyan putih nuhun aden wilujeng sumping aden oge nuhun ka Jang Bohek sareng Jang Juha nu sakitu satia kana naon-naon nu parantos dijanggikeun Aki Kalajati marah mai manehna ngemplong asa copong sumuhun Aki abdi ge bingah margi tiasa tepang sareng salira asa teu gaplah sanaos lumampah tebih oge margi nu dijugjug aya di bumi ceuk Surajaya nyebutkeun Aki ka pribumi dabongan calon mitohana ngabasakeun Aki dumeh geus aki-aki nya urang sami-sami muji syukur we ka nu maha kawasa ye margi anjeunna nu maparin kasinugrahaan ka urang sadaya anjeunna nu maparin kabagjaan ka aden sareng ka Aki upami teu aya widi ti anjeunna mah urang teh teu acan kantenan tiasa murung priung mungpulung
Nah kalau disuguhan ngobrol ke urang ngabantun leuteun saya aya den cai-cain teh aduh. Aki Kalajati ngageroan putrana Nyi Partiwi. Nemalan halimpu Nyi Partiwi teh para mitra. Matak dedeng nyeunjeung bisa ngageterkeun jajantung Surajaya. Malamun kaciri mah ceuli Surajaya nepi ka rancung-rancung hayang ngadenge sakali deui kanu nyuara di dapur. Tapi lebengan sakali-kalina atuh matak gantung denge nimulkeun ratug jajantung samagaha pipikiran. Ngan untung para mitra kapanasaranan Surajaya teh harita teh para wargi sadaya kaupahan. Sabab tekung siliran norojo nu geulis ti tukang bari nanggeui baki di eusi ku rupa-rupa katuangan. Berak deku tuluy nundaan susuguh ka hareupeun sema. Rengkak paripolahna estu, lungguh timpuh andalemi. Henteu gurung gusuh, henteu rusuh atawa gugu, padahal munggu hate mah meuni ajol-ajolan hayang seubeuh neuteub anu kasep. Hayang ngajak nyarita kanu gandang. Geus hayang galecok ngobrol tapi ukur dina hate da bibir mah balem bae. Surajaya meuni olohok para mitra asa teu percaya kana tetempoanana. Sakedapan mah molotot mata simeuteun teu sadar yen dirina dititenan ku Aki Kalajati. Sabab Surajaya jiga nu bengong melong teu ngiceup-ngiceup kataji ku kageulisan Nyi Partiwi estuning taya cawadeunana. Ari si Bohek jeung Mang Juha silih ku lalaunan bari imut lalajon nu rampang reumpeung samarpola. Kapeng peongan kuno deno, kabung bulengan kuno gumuleng, molotot mata simeuteun kawas nukeun aku eureup-eureup para mitra. Mangga dileueut atuh-atuh lumayan, ceuk Nyi Partiwi sorana beuki halimpu. Ngagaruwahkeun kanu colohok bengong. Atuh meuni ngarenyag Surajaya gancang usap beungeut bari ngarekepkeun silana. Oh, mamangga nya nuhun, pokna kalah beuki gugu. Muhun aden ulah wae kaseueur sawur mun ngegang leueut heula. Margi tangtos repot ari angkat-angkatan tebih teh mangga sing raos-raos ulah asa-asa di dieu mah aden. Aki Kalajati surti para wargi anjeunna can waka papariksa sabab ningal Surajaya bangun gugu. Cihi abdi ngaleueut kieu margi abdi ge halap habis teh. Si Bohek ngusap ti koro karek 2 kali tepung geus wani banyol atuh meuni ngagah-gah Aki Kalajati teh asa tambah loma. Ulah jang Bohek makeun bae hayang bab oge. Bisi hayang nginum maka ditu kapancuran. Loba cai di ditu jang Bohek. Mangga kieu cing urang ngadamel pancuran ah. Si Bohek ngaragamang kana teko cur nyicikeun cai kana cangkir. Teh pancuran kang nginum abdi kieu. Pokna deui. Terus nginum meuni ngalekik geus daya ka era Surajaya teh eraeun sabab bade gana wani teuing ka pribumi. Waktosna see para mitra sadaya dugi ka dieu heula.